begitu Syekh Nawawi masantren gitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah pertama datang ka ditu teh kumaha Aslawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Aslawi depan kadinya ngabersihan imah ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teu asep di dieu di deuleuan ku Syekh Nawawi keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deule di hareupna di dieu Sapinatun Naja keur ngarang Sapina kakarat menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon karek keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu kaluar ngarang Sapina karang punya Sapina 40 poe tah Sapina ngarang Sapina 40 poe beres diteuneun di mejanya na teu bebeja plek ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur tanpa abdi sombong abdi manulungan ka guru lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti hampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangyieunkeun sanesna abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi teudeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh di deuleu ku guru ieu Sapina saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh deh dibulak-balik beja bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh guguraan banyak ieu lang saya nang saha nu ngaku kabeh ai tadi nu ngepel saha Habib Rozak wah teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok kitu mah lantaran di tunan ngarangna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha aya nu bebeja Nawawi Al-Bantani tidak ka dia panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu belum teu hae coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun dek ngarang datang kadinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa dek di karang teh kos kieu ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guruna ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid eueuh salah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama dari karangan Syekh Nawawi 40 peuting ngarang Sapina urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun di deuleu ku urang teu anggeus isukna di deuleu teu anggeus tulungan ku urang di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki itu setan tamah aku ingin menjelaskan menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti aduh sebaiknya kanyana inang bisa ya alhamdulillah ya ini nulungan orang bisa nulungan sudah cinta kita gesarwa sodako kene sih Syekh Nawawi pohara jasa pak langsung ku guruna titah pindah masantrenna ieu mah lain urukeun mama ceknyana dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah keur carita kakarak datang
ka Mekah umur 15 baju ka umur 16 seperti kos gitu umur 15 tahun maju ka 16 tahun bisa ngarang sapidah 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru ngapa sana ngadengen aing kunaon eta iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ukur coba maka ilmiah moal kaukur atuh tama jalain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah ye da kumaha sakumaha ki Holil Bangkalan ceurik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putri sanggeus debat eleh ke Holil debat eleh ki saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelehkeun aing aya nu ngabejaan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nya mentah hampura teu kapanggih-panggih saminggu deui bepet diteangan kasih Ali kasih Amir ku teu kapanggih-panggih diteangan di Baitullah teu kapanggih ngadoa ka Gusti Allah teu kapanggih balik ki Holil ceurik ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarah na ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu ceurik bae terus di Bangkalan ceurik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi waduh murid aing ceurik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih ceurik bae mentah hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah Masya Allah ku ari pisah harura rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nu mantak ente hayang pinter ente hayang hebat geus ulah nanaon tawajuh ka Gusti Allah ulah dahar-dahar saminggu siapkeun kuburan ulah aju maksakeun geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa ya nu ku resepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah urang ku resepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu badak pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong numantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi Al-Bantani kitu Koryatan Korea manaon ngaranna Tanara At-Tanariu Koryatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu ngartikeun urang ieu keur carita rezeki manawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib sagituna tuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan didinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib alaf ziatun nang dibaca 5 wajah jadi 7 nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 ada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor 2 amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah
karomah ngarana eta di luar tawang geus. Jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan. Turutan ku si aing moal ngising-ngising atuh mal kebal. Atuh mal kebal. Kabita mah meunang kabita diukur tawang pamere Allah. Sing hade aju urang maksakeun maneh. Teu hees-hees geus. Beurang teu dahar-dahar. Ya, atuh sia urang ngukur maneh. Awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha. Atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah. Urang mah tinggal kabita bae ge tagis min jumlatil wilayah. Kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf mah putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ku ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun nanti kalau lamun endek hayang bagus suara didinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten didinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara sesoleh ketika jadi imam di haram bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae ya kesoleh paling ya gue nangtung kadang begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalikna aing ke soleh mah tu bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun nu ngadengekeun sora Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung. Nah, iya ku bae karomah. Hese diudag dah tu karomah mah pemberian Allah, kudrat tanpa hikmah. Kudrat tanpa hikmah tah mah ieu keur carita sora, keur carita kagagahan Sidina Ali. Emang kumaha kitu? Datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan. Nya ku bae tah mah karomah tu tah mah hese nyaritakeun tuh. Ku sorangan bae jawab perang teh wani Sidina Ali mah, Sidina Umar mah. Karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi ndek perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah mah mujizat sabulan keneh dek perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kubanya aduh ya urang kubanya teu bingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju dek nganjang harewasan pan ditarima moalnya ya urang ieu kumaha ieu bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo ieu mah mujizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan jang nyaangan jang niuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngebersihan hatena tanpa aya geungeut maleuk duniaan di jero hatena makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetep dibere bae engke loba jasa jelema nu sirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali ai marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna dia ngomongkeun kuku bage sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ialah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema kurang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah menang tapa sarua hamba-hamba Allah ge menang tapa lain tapa puasa di handapeun tanggal caringin gampang tapa kos kitu mah teu ngadahar lauk gampang teu ngadahar sangu gampang teu ngadahar kue gampang teu nginum segala gampang tapa tina duit pamarentah tapa tina duit anu riba tapa tina kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah
salila jang ibadah niat tahu masalah jakulu wasrobu wala tusrifu dia loba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali nanti urang nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese tanya nyarita geus naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor-kokotor dan lain sebagainya atuh jangan nage teu ngakunang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah-karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang min jumlati wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskeun urang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus jadi tobat ngaranna ja tobat eta ngarasa rendah di hareupeun Allah pan langsung ka Allah nama urang teu bisa tapi begitu ngukur diri urang jeung jana jauh amat eta geus termasuk nah iyalah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap makin mantap makin mantap makin mantap ketika dibere ku Allah karomah tambah mantap ka Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab